Ya, tadi teh kan mematas pengawasan. Nah, Cek Pak Ustadz cenah munggah aya nama wajib. wajib naon cenah. Ke pasar pertama kudu aya bakakak hayam cenah. Ya biasa ge pan urang kitu gampang tinggal mencit hayam loba ieu. Tapi jeung sate maranggi oge. Nya lah gampang. Ke meuli aya ka pasar 1/2 kilo cukup daging sapi. Cukup sih. Terus jeung sop iga, sop buntu, sambal goreng ati, opor ayam, asin jamal roti. Astagfirullahaladzim. Ya, ai ieu teh nya bade sahur atau napi bade mukbang. Terus sahur Pak Ustad kumaha cenah pamih teu kitu. Nya moal bawa puasana. Caprak aja ya. Aing mah curiga lain cek Ustad dia mah anjir. Jeritan hati dirinya. Please ya, Neng Meli Guslau. Salah sahijina aturannya dina puasa nya eta melawan hawa nafsu. Ya. Tah anu bieu disebatkeun sadayana eta teh hawa nafsu syaiton roji.